boga salaki keur mah ngumul usaha kata mah lobangannya nyari pamajikan. Gableg mitoha lain mamagahan anakna supaya bisa berubah, supaya daek usaha. Salakah mamagahan minantu supaya tetap sabar, supaya tetap bertahan. Emangna aing teh takal cau anu boga jantung tapi teu boga hate. Jeung video urang mah euker hiburan, lain euker ajang jelema baperan. Hobi urang mah nyenangkeun batur jeung ngahibur batur, lain euker nganyerikeun batur. Pigawean urang neangan duit, lain neangan kasalahan batur jeung kagorengan batur. Jeung video urang mah euker hiburan, lain euker ajang jelema baperan. Lamun maneh geus nyenggol urang, ku urang bakal dibigilkeun sifat asli urang. Paham? Daging. Sayur kupat make daging, layana make kerupuk berem. Ieu sirah meni pusing, lebaran geus deket, THR can dina leungeun. Peledageun. Halo, Nurmi, naon? Hah? Nginjem duit? Maknya jangan nginjem duit, pan ku aing geus dibejaan. Lamun boga duit pas-pasan, teu kudu liburan-liburan habis lebaran. Kalakah we pamer minum es kelapa muda, makan bareng keluarga di sisi pantai bari jeung nyoo keusik. Jeung sakirana jauh-jauh ti dieu ka ditu mah edeuk nyoo keusik mah geus we ka material. Material ge loba. Peledageun. Ye, geus kolot kieu mah lain masalah wani teu wani. Nah, geus kolot mah eureunnan gegerengsengan teh. Set neangan pi duiteun, lain kalakah neangan pi omongeun. Peledageun. Ye, jelema beunghar baheula mah tara sombong, tara pamer. Anu osok pamer jeung sombong mah anu baheulana sangsara pek ayeuna beunghar. Bener teu? Peledageun. Sirik mah sirik we, sia teh teu kudu main tukang. Aya kawani ka dieu ye main di hareup. Komo sia main dukun mah. Rek mandi sia teh kali-kali mah meh teu kotor tah gableg hate teh. Sia teh teh nyaho dosa. Ayeuna sia senang di dunia tapi belum tentu senang di akhirat. Peledageun. Samiskin-miskina aing can pernah aing ngahakan hak batur, nyokot hak batur, komo deui mau hak batur. Peledageun. Yo, nya jelas beda atuh awewe zaman baheula jeung awewe zaman ayeuna. Baheula mah yeuh jadi randa teh sieun, bingung kumaha engke neangan duit keur dahar, kumaha keur neangan duit keur jajan budak. Coba awewe zaman ayeuna mah moal sieun jadi randa da palinter neangan duit. Matakna lamun boga pamajikan bener teh ulah sok macem-macem. Peledageun. Lamun maneh hayang nyaho jelema, sifat asli jelema, tempo mah naon wae anu dilakukeun ku manehna, lain nu ditempo omonganna. Beledageun. Aku suka kamu apa adanya, tidak perlu pakai skincare, tidak pakai skincare pun kamu tetap cantik. Waduh, bohong. Angger teh jalan-jalan jeung pamajikan mah nempo anu bening, anu glowing, anu langsing, matana melotot, tong protes. Tak, peledageun. Ye, rumah tangga teh aya dua, hiji suami, dua istri. Selain ti eta mah tamu, deuk ipar, deuk mertua, deuk keluarga, sekaligus orang tua maneh. Lamun maranehanna mah ikut campur tentang masalah rumah tangga maneh, tong didenge, selagi salaki maneh memperjuangkeun maneh jeung mempertahankeun maneh. Bener deh. Peledageun. Dengekeun Nurmi, kan ku euceun geus dibere nyaho. Lamun maneh eudeuk kawin, ulah kaluar gawe. Gawe mah tetep we gawe yeuh neangan duit tetep neangan duit. Sabab lalaki zaman ayeuna anu jadi salaki eueuh anu ikhlas nganapkahan sanajan eta pamajikanna. Omah yeuh terkadang nu jadi salaki mah naon nu dibikeun ka pamajikanna osok diungkit. Hashtag beledageun. Dengekeun ontohon. Pan urang ge geus ngomong, lobakeun mah duit, ulah dilobakeun babaturan. Lamun isu page tau maneh susah, saha nu nulungan mah iwal ti duit. Keur naon loba babaturan oge, ari ngan saukur ngariweukeun hungkul mah, komo ngan saukur nginjem duit. Beledageun.
Ye, geus kolot kieu mah lain eueuh kawani, lain teu gede kawani. Lamun nempok batur jahat, munafik, manipulatif, haus validasi, osok ngahina jeung ngarendahkeun batur. Sakapeung mah sok hayang nanya, ari Anda sehat kikituan teh? Teu katega eta bibir ngucapkeun kitu ka batur. Baledageun. Ye, jelema anu gablek hutang mah cek aing mah jelema cager. Ngan lamun cager hutangna dibayar. Ulah cara keur nginjeumna, ari keur nginjeumna eling, tempo ditagih edan. Pan ciga kasurupan kuda demit, kuririwa, kuda rewo, sagala aya ye. Galakna oge alabatan tinu ngahutangkeun. Kan geus kieu eta teh. Bener teh. Baledageun. Emang susah ari gablek penyakit hate mah. Hawana teh iri, hawana teh dengki nempo batur teh. Tekaop batur senang saeutik diomongkeun. Ngali batur susah diseungseurikeun. Naon hese aku cek aing mah gablek subuh teh ulah dipake ngomongkeun batur. Ulah dipake ngagorengkeun batur. Komo muka aing batur mah teh pake kali-kali mah teh barang hakan. Bentet-bentet sakalian teh kadutna. Geus mah tukang ngahasut, munafik. Resep ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Ye, ulah pasang muka dua, kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna. Baledageun. Nyenggol manehna henteu, ngaganggu hirup manehna henteu, komo deui ye ngarugikeun manehanana mah henteu pisan. Tapi naha si eta lamun nempo urang bawaanna teh sedih, iri jeung dengki. Naon eta jelema boga beban hirup naon, tapi inget lamun maneh boga beban hirup ulah sok ngalampiaskeun kana boga salah. Tapi dangaranna ge jelema mah lamun geus bawaanna sirik iri jeung dengki. Naon wae nu dilakukeun ku urang salah di mata manehanana, tapi dangaranna ge jelema. Sebagian jelema ye iri dengki ka maneh teh lain berarti maneh kaya, lain berarti maneh jahat. Sebagian jelema anu sirik iri dengki ka maneh teh ye sirik nempo bahagiana maneh nganyirikeun hate diri manehna. Bener teh. Baledageun. Gablek dulur beunghar mah jauh di teangan, deket di anjangan. Coba lamun boga dulur anu sangsara balangsak. Boro arah hayang nganjang. Urang nganjang kanu beunghar ge disangkana rek pinjem duit. Deuk barang penta. Tong boroning kitu. Panggih di jalan oge manehanana nempo. Api-api teu neuleuh. Lain nanya mah. Baledageun. Geus kolot foto posting sorangan menit centil. Ye, emang geus kolot kieu teu meunang foto posting sorangan? Ye, urang foto posting sorangan. Lain hartina cumentil, lain hartina sok cantik, lain hartina meh kabeh lalaki tertarik. Tapi eta carana anu terbaik keur nyenangkeun diri urang sorangan. Paham? Baledageun. Ari ka pamajikan nitah ngiri, jeung kudu diajar pelit. Ari manehna sorangan, tukang deposit. Bari jeung meakeun duit. Borkokok sia. Ongkos sia mengaku dulur ka aing teh. Geuningan tempo aing susah mah sia we datang-datang acan ka aing. Aing dek nginjem duit 100.000 ge sia mah teu mere. Cenah mah dulur. Waduh, ai tempo aing keur jaya loba duit. Ungah sia mah ka aing. Ari tempo aing sangsara balangsak mah. Mana? Oh datang. Piraku nu kitu disebut dulur. Baledageun. Ye, ngaranna ge jelema. Proses maneh ayeuna dihina, tapi lamun geus katempo aya hasilna, isuk page toge manehna bakal nanya, kumaha carana. Bener teu? Baledageun.